A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi dzikran. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Khidir alaihi salam Malian bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddas sirruh. Wa ila hadrati khususan Salim bin Syamir al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Semelari khususan Kiai Haji Ahmad Baqi. Wa dari khususan Zalan bin Jarkasih. Wa ila khususan Asab Syaifuddin radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum muslimin wa furahim bil barakati wal Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khalatur rabi'atu ari tingkah anu kaopat ayakuna eta yen bukti non almau cai hadiran eta hadir lakin ngan tetapi nataqo alaih taqo tumiba alaihi kana itu cai jahmatul musafirina non jahmatun pasedek al musafirina anu nyanyabaan biaya kuna kalawan yen bukti itu cai pibirin di sumur wala yumkinu jeung teu kongang naon usulun nepina ilahi kana itu cai ila bialatin angin kalau alat angin ku alat walaisa jeung teu aya hunaka eta tetep dina eta tempat ila alatun angin alat wahidatun anu sahiji alihana mauqifuna tawa alat sayana tempat awali anal mauqifu atawa naon teh tegala sayana tempatnya sanyana nah ila istiqain baca cicing ila istiqain tinggal cai teh layasa'u eta henteu lega ila wahidan angingan saurangan wa bidzalika jeung eta tetep dina ayakunal mai khilafun ari perebutan ulama anau eta sanyanyana jalma warajiun jeung ari kawal anu unggul ya tayamamu eta tayamum sejalma lil ajzil iksi karena apasna no bangsana pancaria wala i'adata jeung teu kudu ngabalikan deui alaikan itu balikan di salat alaikan itu si jalma ala madhabin tepan madhab Imam Syafi'i ya masih kene dina sababna tayamum sabdamu kaji teu ayana cai teh jadi kasebutkeun teu ayana cai cek kamari ininya lamun mah kemarin kan katilunya lamun mah eta tempat hese cai aya jauh nu gameakeun waktu salat ngeunana itu nya atawa lamun mah urang ngayakinkeun eta bisa keneh nungguan ya bisa ditungguan maka enggak mending tungguan eta bakal datang ya tungguan teh kudu tayang lamun sakira-kira matak nyiapkeun kana waktu salat tah mending keneh tayamum. Terus
Satuluna al halatur rabi'atu tingkah anu kaopatna yakuna yen eta ayana eta cai eta hadirun eta hadir lakinangan tetapi nalih itu mibaka itu si cai eta jamatul musafir naon pasadak sareng. Misalkan teh jol eta teh jol motor loba anu nyaba musafir teh nelumpangan gitu init-initan tempat itu rombongan misalkan rombongan ziarah atau rombongan naon loba tempat gersang aya sumur gitu sumur aya ngabring gitu sumur aya ngan di eta tempat sumur teh kur hiji-hijina kur eta-etana teh aya deui nu sejena teh aya sumur teh aya cayan aya tempat sumur teh aya cayan nu aya cayan di eta tempat sumur teh ngan ukur eta al mau hadiran naon cai anu hadir lah aya gitu cai mah da sumur eta lakina taqau alaihi ngan tetapina tumiba kana itu cai eta jamhatul musafirina kusabab lobana abrulan jelema rombongan sadayana rek salat sumur kur hiji-hijina gitu ka sumur eta teh berarti jamhatul musafirina pasedak-sedak gitu kulo bade jelema tuh pasedak-sedak rek-reknya meureun atuh sumur kur hiji-hijina jalema seueur pasti muruna teh kadinya kusabab rek salat teh muruna cai sumur nu sejen teh aya cayan lain teh sumur teh cayan dan nu dibutuhkeun cai rek abdas sedangkan jalma loba nuju kadinya nu hiji sumur nu aya cayan teh kur hiji-hijina berarti pasedak-sedak jamatul musafirina naon pasedak-sedak nu nyanyabaan kabeh eta biayang kuna kalawan yen bukti itu cai eta birin sumur hiji-hijina sumur walayum ginu nya sumurna kur hiji walayum ginu hese di alana oge hayang nepina kana cai teh hese hayang nepi ka sumurna oge pasadak-sadak itu katempo ditinggalikeun teh jalma hayang muruna hayang kana murun heula ka sumur heula muruna ka sumur teh hese pasadak-sadak caba dina ngalacaina wusula ilaihi naon nepina kana eta cai oge hese ka sumurna ge hese sedangkan sumurna teh rada jero rek ngalacaina ge hese ila bi alatin angin umake alat make gantar eta disiung ku emer ana make tali eta emerna ditalian ka handap nah ana udah sumur teh ngaranna hese deh gitu jeung moal meunang eta cai angin make alat gitu kuloba teh jelema sumur kur hiji pasadak-sadak ka sumurna ge pasadak-sadak dina ngala caina oge hayang ngala caina teh tetiasa kudu make alat walaisa hunaka jeung henteu aya eta tetep dina eta tempat ila alatun angin alat wahidatun anu sahiji gitu diwati ku eta bakal beunang teh ku alat eta perebutan alat lagi beureunan nya ka sumurna hese nya eta alat lagi ku hiji-hijina deh awali anna mauqifa etanya atawa karena sanyanyana eta tempat al istiqoi eta atau karena sanyata tempat cacing eta al istiqoi non ngalacaina cicingan ngalacaina la yasau ila wahidan angin teu lega itu tempat angin ngan soranganeun deh itu aya sumur gedenya teh di kurungan lamun di bangunan lah make bangunan heureut teh saurangeun nya ereka sumurna reka tempat eta teh pasadak-sadak caba geus nepi ka caket sumur rek ngalacaya ge kudu make alat sedangkan alat teh ku hiji-hijina
anu bisa nepina kana eta cai teh gitu. Ila wahidan angin saurangan deh. Wapi dalika jeung eta tetep dina buktina eta cai hilapun ai perbedaan ulama pendapat ulama warajul annau eta sanyanyana jalma eta warajul jeung ari kaul anu unggul ya tayamamu eta tayamum we cenah lamun posisi kitu sok sanajan eta teh aya cai di sumur eta aya cai eta di sumur ngan ku kondisina kana sumurna ge pasadak-sadak jeung kana ngalacaina oge hese gitu. Maka didinya dimeunangkeun tayamum gitu. Maka nomor kahiji teh sabab tayamum nu kahiji naon karena teu ayana cai. Apa eta mah aya cai pan nyanakna ge hese teh gitu pas sedek-sedek nyanakna oge maka tayamum we posisi kitu mah li ajazil hisi karena apesna anu bangsa panca indra wala iadata kumaha cenah ari eta salatna tayamum geus tamu eta salat kumaha salatna geus beres salat jelema teh eueuh geuningan kana cai teh nyokot cai tapi cek di dia mah wala iya data alaihi ala madhabi jeung teu kudu ngabalikan salat deui eta jalma teh gitu. Tase cenah tayamum gitu. Menang dina posisi keur kitu mah. Hendak aya oge anu kieu teh. Misalkan ge nya ye. Pan ceritana tadi sumur ku hiji-hijina erek ka sumur pasadak-sadak rek ngalacai ge hese kudu make alat teh kudu hiji-hijina dina bisa ya otomatis menungguan da seueur teh saya waktu salat gitu tayamum we cenah gitu mah gitu. Tapi aya deh anu paham ge lamun kondisi seperti kitu salat nah ku tayamum berarti salat teh pasadak ai pas lami beres salat lami gitunya waktu lohor misalkan aya keneh 5 menit atau 10 menit eta sumur di sumurna jelema teh teu aya sarta bisa dinya teh aya nu nyebatkeun oh ya salat deui we cenah aya bahkan aya nyebatkeun teu kudu tadi 4 teu kudu teu ngantos we cenah itu ulama gitu tapi aya oge nyebut salat we lantaran biasa nyanak lamun masih keneh pasadak-sadak nepi ka waktu salat mah nyantos we teu kudu salat deui cenah gitu. Jadi aya dua pendapat gitu mana we urang nu diangge saleh ulamana ngan anu unggul dia anu kuat di dia saur Syekh Nawawi anu kuat mah nyaeta anu unggul naon ya tayamamu li ajril hisi wala i'adata alaih gitu saur Syekh Nawawi jeung ari kaul anu unggul anu kuat mah nyaeta ya tayamum we cenah li ajril hisi karena teu aya si apesna katanya wala i'adata alaih jeung teu kudu ngabalikeun salat alaihi ka eta si jalma wa min asbabil ibadati jeung satangahan tina pirang-pirang sabab al ibahati anu ngameunangkeun tayamum teh aidon deui ma idza kana yen di mana-mana bukti bi qurbihi eta tetep deketna eta ma'maun naon cai wa yakhafu jeung sieun itu jalma la sa'a lamun lempang eta jalma ilai kana itu cai ala nafsihi madarat kana awakna itu jalma min sub'in tina satogalak au aduwin atawa tina musuh indal ma'i deketna itu cai au yakhafu atawa sieun jalma ala malihi sieun jalma dorot malih kana harta itu jalma ala dia anu tetep
ma'ahu sarta itu jalma awil mukhalafi atawa ditinggalkan birahlihi dina pangondokanan itu jalma panyicingan nana gitu. Min gosibin tina anu ngagasab aw syarikin atawa tina anu mau aw kana atawa bukti itu jalma pisapinatin eta keur dina kapal cai na parahu lawis taqalamun ngalacai eta jalma lastalqa maka tangtu ragrag eta jalma fil bahri di lautan atau arti kebrus ka laut palahu maka menang ka itu jalma naon tayamum bidzalika dina ma kana ulih tegasna sakabehna walau khopa jeung lamun sieun itu jalma al ingqata kana pegat anirob ati tina babaturan itu jalma ingkana lamun bukti alaya tetep ka itu jalma dororun naon madorot lau qasada lamun najasi jalma alma kana cayuk palahu tayamum maka wenang ka itu jalma tayamum qat'an kalawan pasti wa ilam yakun jeung lamun tebukti alaihi eta tetep ka itu jalma naon dorarun madorot pahilapun maka eta perbedaan jawabin dari wa rajio jangari kaula nunggul analau eta tetep menang eta yang memakana jam tayamum lila wahsatin karena siun wamin asbabil ibahati tadi ya panu tadi banyak rombongan rek sarolat neangan cai sedengkeun sumur teh kudu hiji-hijina ngalacaina ge hese maka menang tayamum kumaha cenah lamun kieu ieu teh cai teh aya dina tempat cai teh aya di lingkungan eta tempat ya keur musafir ya ceritana masih kena cerita anu keur nyabaan tempat eta tempat eta kana bikurbihil maun eta kana di mana-mana bukti bikurbe naon tetepna deukeut ya jalma maun kana cai deukeut cai teh rombongan atau orang keur nyanyabaan istirahat di tempat kesabelas waktu sholat itu ya istirahat di dinya reureuh di dinya otomatis kesabreng sholatnya butuh wudu ngalah wudu rek abdas rek suci sabab diantara syarat sahna sholatnya kudu wudu lah terus gitu kumaha aya cai tempat cai nah calobak nah balong nah naon gitunya aya tempat mai eta lamun dipake wudu cukup lamun dipake wudu ngan lamun lempang kadinya muruna ka eta tempat kana tempat nu aya caian gitu matak pibahayaeun kumaha seperti kana ayeuna di eta tempat teh nyata loba sato galak anu sok ngarinum model meong model naon gitu kayaknya anu satu-satu anu sok ngabinasakeun sok ngarinum nah orang lamun urang kadinya neangan cai muru ka tempat cai eta nah kala wudu itu pibahayaeun nah di rogahala ku sato nah kumaha cenah lamun kitu tah etanya idza kana bi qurbihi maun di mana-mana bukti eta tetep deukeut ya jalma kana eta cai jeung naon deukeut mah deukeut wa yahopu jeung sieun naon lawasa ilaya ala nafsihi lamun lawasa lamun lempang nuju ka eta tempat ka eta sumur
nuju rek ngala wudu teh lamun menuju kadenya eleh ka itu cai ala nasi madorot kana awakna gitu nya madorot ngabahayakeun min sabuhin tina satu galak gitu ngabahayakeun kumaha eta maka eta kumaha tayamum gitu nya ngabahayakeun gitu walahu tayamumu maka menang ka itu jalma tayamum ngabahayakeun teh apa gitu kumaha cenah da ieu mah ieu satu galak mah teu aya ngan dia cai teh diperkirakeun kana setengah jam mah ya kareungeus sora cai ngan jauh setengah jam kaburu cenah lantaran waktu salat lega 2 jam 3 jam di waktu salat waktu salat ngan anu dipikasian teh naon aya tadi mah karena eta cai eta tempat cai teh ayana satu galak sieun dirogah laku satu galak ari ieu mah sanes gitu sok sieun babawaan gitu nya babawaan nyanak parabot nyanak naon gitu kieu nya harta sok sieun aya anu maling gitu mun ditinggalkeun teh ieu mana ditinggalkeun ieu sieun anu mau gitu sieun aya jalma anu ngagasab sieun aya jalma anu mau kata ngagasab gitu kumaha cenah lamun kitu tah nah mending muruna ka eta tempatnya ngan cai ngala wudu nah mending tayamum gitu sabab ngarenga lobana naon begal lobana naon bangsa di daerah eta ari dibawa ka ditu udah berat kalau caina oge tempat gitu tempat barang bawa hartana oge dibawa ke tempat cai kumaha lamun kitu Idza kana biqurbihi maun di mana-mana bukti eta tetep deket kitu jalma maun naon cai wayuha pujeng sieun ieu jalma sieun naon sieun hartana teh naon ya khaufu ala malihi ladzi ma'hu mukhalafi min gosibin sieun ieu harta anu dibawa itu jalma tanya dia mun ditinggalkeun awalil makhalafi teh lamun mah ditinggalkeun di tempat panyucingan eta lamun ditinggalkeun nangan cai bisa aya min ghasabin bisa anu ngagasab bisa anu nyokot gitu nya syarikin atawa tina anu mau harta teh lamun mah urang neangan cai ka ditu ya harta bakal anu mau sabab rame loba begal loba bangsa itu tah maka eta ge kumaha ta eta palahu tayamum maka menang ka itu jalma tayamum palahu maka menang ka itu jalma naon at-tayamum tayamum sieun eta gitu Ata cenah kumaha lamun kieu dah ku sabab loba musuh nya loba musuh lamun manuju ka eta tempat nuju kana cai sedangkan eta cai teh di daerah musuh perang ibaratna eta cai ayana eta cai dikuasai ku musuh ku lawan lamun urang salat dan urang abdas neangan cai kadenya darek abdas sedangkan eta tempatnya daerah musuh kumaha cenah lamun kitu nah kata daerah musuh wa yakhafu jeung sieun jalma idza kana biqurbi di mana-mana bukti biqurbi eta tetep deket eta jalma maonan cai deket kana cai eta si jalma yakhafu jeung sieun jalma sieun tina naon aduwin musuh nah sieun tina musuh kumaha palahu tayamum maka menang ka itu jalma naon atayamum tayamum mah musuhnya
tayamum harta sieun anu maling gitu kan ngajaga kecuali lamun sok nu jaga saware abdas ya saware dengan cerita naon dibagi-bagi itu mah mun sorangan mah ditinggalkan dibawa parabe gitu nah tayamum we cenah gitu mah kumaha cenah lamun ya mah urang cicing di cai tapi di lautan cicing di lautan na parahu atau na tongkang lamun dia banyak dan tongkang nah salat abdas lamun abdas kan dina tongkang nyanak caina nongeng nah si digebrus tepugu omoh gede menurut cicing urang na tongkang untang we rek abdas kumaha lamun nongeng kana cai digebrus eta teh salat kumaha gitu kumaha cenah lamun kita teh lamun orang cicing teh na cai na parahu cicing na parahu berarti non lamun nongeng lamun nyanak cai kan abdas pada nongeng banda cai dihanap teh nya ya digebrus kaunuk-unuk kita teh koyak-koyak teh kumaha cenah lamun posisina nuju kitu au kana atawa bukti itu jalma pisa pinatin anu keur dina kapal cai atau dina parahu gitu lawis tako lamun ngalacai eta jalma lastalko maka tangtu ragrag eta jalma pil bahri di lautan congklok merenya palahu maka menang kaya itu jalma naon ataya mumu tayamum gitu. Sok sanajan cicing dina cai eta teh padahal kita cicing dina cai nama ke tayamum bisa dipakai tata rucingan ku ayana ilmu gitu mah gitu bisa soal menang teh orang cicing di lautan tayamum teu menang cek orang cicing di cai di laut eta pakai jeung tayamum cek kasih patu saja menangna kumaha cicingna urang cicingna parahu lamun manyopot cai nongeng kana eta cai matak dijungkel matak dikerebek nah itu menang tayamum gitu sauseh Nawawi gitu Pak. Nah, kita kan hari ngaji mah apal. Ayo urang kudu maksakeun cenah da hayang abdas kudu keukeuh gitu. Sok ngada dipuh sorangan. Geus pokok dibere kamurahan ku ulama teh kieu carana mata dina ibadah teh sebenarnya mah enteng. Teh kudu maksakeun ka hayang urang mata kudu seueur ulama teh kita urang ngendog ka ulama ieu we. Sarwa madhabna ringan kayak gitu sok da aya nu tanggung jawab ulah satanya nyawanan tanpa ilmu gitu arek mega WHD hayang ya anu kieu tapi teu boga tapi antong maksakeun kudu hayang kitu ari eueuh mah anu mampu urang naon prak nu penting mah jadi ibadah gitu aya kaden gitu maksudna hayang mau ngahaji tapi kahulang hayang jarak kata nu setik kitu teu kudu jadi pikiran kumaha breh nah geus jadi enes kudu takdir pasti mah dan sementara mun da urang kayak teu mampu naon atuh menggawe naon anu sakira-kira amalna sami sareng derajat haji gitu ada pilihan ku ilmu kan monggo Allah mah hajian monggo jalma mah hajarahna cenah gitu nah itu mantap ibadah itu enteng gitu nu berat teh ku sababna sepi na pangarti teu apal ieu kudu kumaha ieu kudu apal mah nu ringan ya mun lainna urang cicingna cai na kapal rek salat ngulang kumaha nyokot cai teu ieu kecuali nya urang bisa nyanakna bakal salamet ngan lamun sakira-kira pibahayaeun mah lamun nyokot dia cai mah tangga jungkel dia sama omak badag saya tayamum gitu mantap seru lama dina kasih padu saja palahut tayamumu maka menang kayak itu jalma naon atayamumu tayamum bidalika dina tama idakana kulihi tegesna sakabehna nu tadi mana tina idakana teh tadi ma idakana bi qurbihi maun di mana-mana bukti bikur urang deket bukti urang deket jeung cai tapi teu bisa lantaran aya satu galak di eta tempat mata ngabayakeun ka diri urang hiji tanya terus kadua naon deui nu kada kusabab aya musuh eta tempat eta sumur dikuasaina ku musuh ngabahayakeun oge
Terus katilu masalah naon lamun urang murukan eta cair harta urang anu ditinggalkeun bisa anu mau tilu tah nya nya tilu tah terus naon deui lamun urang misalkan teh dina parahu gitu nya tentang kanjeng tatina 4 perkara eta pitalika kuli sakabehna walau hopa jeung lamun sieun itu jalma al ingkitoa kana pegat anirup kotin tina itu tina baturna jalma loba teh mun urang kadenya wah tinggalin ku batur gitu engkana lamun bukti alaihi eta tetep ka itu jalma dororun naon madorot lau qasadal ma lamun neja si jalma kana eta cai palahu maka menang kata jalma naon tayam duh lamun mah urang eta aya cai aya tapi lamun mulut cai urang ditinggalkeun ku rombongannya tinggalin ya kumaha misalnya gitu tuh ya tayamum mah qat'an kalawan pasti wa ilam jeung lamun teu bukti alaihi eta tetep ka itu jalma naon dororun madarat pun maka eta non perbedaan lamun mah henteu ngamadorotkeun teu matak nyilakakeun eta nyata aya perbedaan ulama cenah eta warayo jeung ari kaul anu unggul mah annalahu ada tetap menang ayat tayamum kana eta tayamum lil wahsatin karena sieun gitu kan wayana rasa sieun teh padahal can puguh eta teh tidak ada can puguh nah dia teh aya sato galak henteu ngan kareng ngebeja we dinya teh loba meong sok ngarinum mun urang kadinya sieun dicakar meong eta kitu eta maka menang tayamum hiji tah beres tah wasababu sani jeung ari sabab-sabab tayamum anu kadua al maradu eta gering nah, kamari nu kahiji sabab nu kahiji naon sepina cai taya cai kasebutkeun taya cai mere cerita nu tadi oge gitu kan aya nama ngabahayakeun gitu tayamum we wasababu sani jeung ari sabab menangna tayamum anu kadua al mardu eta gering wa jeung ari gering salah satu aksamin eta aya 3 pirang-pirang bagian al awalu ari kahijina aya khopa eta yen sieun si jalma ma'ahu sarta gringna bil wudu wudu pawatar rohi eta kaluarna rumaut au potal udwin atawasieun lapurna anggota au pota atawasieun lapurna manfaatil udwi manfaatina anggota wayul haku jeung disarwakeun bidzalika ku itu awal ma eta kana naon dina mana bukti bihi eta tetep ka jalma maradun anu gering ghairu makhufin anu tetep dipikasieun sen mautnya bekasieun ila angin annahu sanyana itu jalma ya khopu etasian jalma ministi malil mai tina makena kana eta cai ayasira kana yen jadi bi negering ya sira marudon eta gering makhopan anu dipikasieun payubahu maka dimenangkeun lahu kanu gering ka jalma nu gering non at-tayamum nu kadua tina sabab-sababna memenangkeun tayamum teh nyata gering penyakit ayana penyakit dina diri urang
perkara dina gering anu matak ngamenangkeun tayamum eta aya 3 bagian anu gering teh. Anu kahiji aya khafam ma'u bil wudu'i fatarruhi aw fatal udwi aw fatal manfaatil udwi wa yalhaqu bidzalika ma idza kana bihi maradun ghairu makhufin illa annahu yahubu min istimalil ma'i ayasirun maradan makhufan payubahu lahu at-tayammum. Aduh, kopi seberapa kopi ya? 3 gelas berarti nya tadi kita. Tadi itu 2 gelas. Hanya saya ini. Dia mah hidung. Tadi mah pakai yang hidung sekarang aduh, nikmat ya kopi hidung. Mesti. Bagian anu kahiji kuayana naon? Kijaen umur teh geus kolot. Lah, taruh 50 tahun sedang-sedangnya kolot can. Manehna teh katibanan penyakit. Dari penyakit mah teu kolot teu budak pan kasawe bisa tiba. Ayana hiji perkara dina awak urang pasti aya manfaatna. Aya teh cenah ayana penyakit dina diri urang naon manfaatna? Heueuh. Gitu. Sabenerna mah Gusti moal mere perkara anu ngajadikeun siksa ke dirina, ke diri jalma. Jelas nama Gusti pasti masihan perkara anu hade ke urang. Pan ieu mah penyakit cenah ieu mah. Naon hadena? Matak dibere ku Gusti teh hade ke urang. Da Gusti mah tarang ngadolim. Gitu. Atuh pancen ayana penyakit teh karasana teh asa kasiksa ku urang teh. Asana teh asa ripu, asa kumaha. Gitu. Meureun hate urang can bisa kabuka karena perkara pamasihan ti Gusti. Naon terjadi ka urang itu saya. Lantaran ninggal anu masihanana. Beda ayeuna kieu. Entong boro Gusti Allah nya. Jalma lamun ieu jalma mikanya ka urang terus barang bere pasti merena nu hade. Moal mungkin anu mikanya ka urang barang bere nu goreng. Itu. Nya kitu deui kanyahna ieu jalma hanya saliwat-saliwat. Pan jalma mah sakapeung nya sakapeung kumaha gitu. Gusti Allah leuwih nyaah ti batan jalma. Allah leuwihnya tepatan manusia anu sok barang bere ka urang. Ya otomatis berarti moal mungkin Allah masihan perkara anu goreng ke urang. Moal nepi ka mana gitu. Eta cenah karasana ku urang mah goreng, meureun hate urangna nu goreng teh. Jadi kahalangan, kahijab. Gitu aja. Pikiran urang kahijab, hate urang kahijab ku perkara-perkara urusan-urusan duniawi kahijab Quran urusan sehingga kanyaah Allah anu datang ke urang teu karasa. Gitu. Padahal mah ayana penyakit, ayana rieut, ayana asup angin, ayana sadayana itu. Eta kan nyate Gusti Allah, aja geus disade ya teh. Itu. Di mana-mana karasa ku urangna asa kasiksa itu mah hate urangna. Eta. Eta kumaha atuh Allah buat masihan perkara anu ka urangna entak teh. Mata asa kasiksa. Ku sabab hate urangna teu apal, kahiji teu apal ka Gusti, yen Gusti teu mikanya. Kaduana hate urangna kaancikan ku hawa nafsu, ku aliyah dunya. Lamun diri urang diniatan ibadah hirup rekayan gering rekayan sehat jadikan jalan ibadah kesehat jadikan kesehatan jalan ibadah kergering jadikan jalan ibadah dina waktu gering data aya kerugian naon ente jadi alasan dari urang mah kergering tetep bisa gitu biasa mah gada getol ngaji itu ieu mun sehat mah gitu
Nah emang ibadah teh atau amal hade teh ngaji unggul. Cari jalan nu sejen ibadah dina waktu gering. Nu penting bisa deket jeung Gusti Allah. Nu penting bisa jadi amalia urang ngadatangkeun rahmat Allah. Itu tong disarwakeun jeung nu sehat. Gitu. Tong dianggap anu wah nu sehat mah geunah gitu. Wallahu a'lam. Gitu. Makanya keur jalma-jalma anu hatena panceg ka Gusti Allah pikeun ngalaksanakeun ibadah dina ieu hirup rek kaayaan geuring eta moal jadi suatu halangan. Eta meureun keur nu geuring mah ibadahna teh ieu, carana teh kieu. Keur nu sehat mah cari yang penting kaayaan jeung kondisi kumaha urang tetep bisa ibadah ka Gusti Allah. Gusti Allah da ibadah teh lain salat unggul, seueur nu sajen-sajenna. Salat itu mangrupakeun wadah. Gitu. Boga TV, boga alat-alat parabot rumah tangga lamun teu boga imah rek kumaha. Salat itu seperti gen wadah. Amal sedekah wadahan kana salat, wadahan kana amal salat di wadah. Sadayana ditamu ketika wadahna aut-autan bakal penguraset teh sia ge. Gitu. Ieu mah katibanan ku panyakit. Ngan dina hate tetep ku sabab naon ieu salat teu bisa ditinggalkeun sok sanajan gering. Komo pertimbang nyeri huntu jeung riut mah. Gitu. Nah. Ngan ieu penyakit teh cek ahlina eta penyakit dokter lah. Wayahna cenah ieun tong kacayan. Gitu. Lamun maya kacayan matak paeh. Nah cenah dokter tanya nyawa nanti masalah umur urusan Allah. Nya itu mah sesuai kemampuan dok. Nya urang wajib turutna. Kan itu ahli nah. Matak kudu turut kanu berilmu teh seperti kitu oge sami. Komodeun anu sajen masalah ibadah, salat, turut kanu apal itu. Bet kana masalah nu kitu ge sehat, turut ka dokter. Itu sababna bidangna. Gitu. Ngan lamun turut lain ka bidangna mah teh matak cilaka. Di situ sesuai gitu. Turut kanu apal pang-pang nama lah. Cek dokter teh jaen wayana ulah kacayan awak kita ngan lamun mah eta awak kacayan matak paeh cek dokter teh turut teh jaen teh alhamdulillah salam apa ke kumaha lamun jaen hanteu turut wah nyanyawanan dokter urang merah rek itu ya dia turut ngusek we paeh gitu. Dosa. Karena naon ikhtiar eta. Teu dianggap. Gitu. Aya mah turutna kudu kumaha cenah atunya cenah. Tanya ka dokter ulah kacayan cek dokter. Anjeunna sedegan anjeunna hayang salat. Hayang nya ngobrol jeung ajengan cenah kuring teh ye katibanan musibah. Anu disebut musibah teh nyata datang na hiji perkara anu teu sesuai jeung kahayang urang. Musibah ngaranna. Ya teu sesuai, ya penyakit datang. Yakin ieu cobaan ti Gusti Allah. Henteu dipake ngarasula, jeung teu dipake aral dina hate. Tapi dinikmati we asa bangga di pasien panyawat banggana naon? Allah masih kene nyaheun kene. Kuayana panyawat ngan dina hate ngayakinkeun mugia ku ayana ieu panyawat jadi bersih dosa-dosa, jadi kiparat. Jadi sebenarnya panyawat rahmat. Sebenarnya teh. Jadi panyawat rahmat kapan gitu? Jadi kiparat. Tak atoh dina hate salat ada ieu amal-amal nu ieu ngareuyeuh samampuna sabisana urang da puguh katibaran ku panyawat ngan palebah dina rek salat palebah kana cai ulah kacayan ya ajengan kuring teh cedak kudu kumaha gitu kan aya khofa mahu bil wudu'i eta yen sieun si jalma nu gering teh mahu sarta wudu nu gering mahu sarta gering eta bil wudu'i kana wudu namun mau urusyanan pauturuhi kana lapurna ruh atau mawat ngaranna gitu. Tah lamun gitu
Payubahu lahu tayammum, maka menang katanya. Menang ka itu nu gering atayamumu tayamum. Dipikasieun mana tayamum we. Kumaha cenah lamun ieu mah? Teu ai matak lapur nyawa mah. Teu ari matak maot mah. Ngan ieu mah lamun mah ieu gering misalkan teh. Gering walau penyakit naon. Suku teh gering ngancek dokter lamun ieu kacayan aya bahan kambuh deui engke ka ditu teh aya bahan teug cenah teh cokor. Ulang jadi aduh meureun ingkut cenah sukuan. Sukuan cenah. Kumaha cenah lamun kitu? Ieu mah maot mah henteu. Ngan pada mata ruksak, mata kamu penyakit. Ayah khofa ma'ahu bil wudu'i fawatuha bil wudu'i fawatal manfaatil udwi eta yen sieun si jalma anu sarta gering bil wudu'i kana wudu sieun naon sieun pauta kana lapurna mangpaatina anggota badan sieun lumpuh ieu suku teh lamun kacayan teh sieun lamun kacayan teh matak matak parna di panyakitna teh sieun ya kacayan teh kena teh meureunnan mun parna teh diteug-teug cek dokter bejana kitu. Katanya. Kumaha cenah teh lamun kitu? Ayeuna tadi mah sieun maot lamun kacayan teh sieun maot cek dokter kitu lamun kacayan geuring maneh mah pipaet matak maot. Teu penyakit naon tah seperti apa? Katanya. Tayamum, tapi ieu mah henteu matak maot mah. Ngan pada manfaatil udwi sieun kamangpaatan anggota badan teh lemah, sieun jadi lumpuh, sieun jadi naon. Kumaha lamun kitu teh? Payubahu lahu tayamumu, maka dimenangkeun kanu gering naon atayamumu tayamum. Iya kan misalkan teh muriang. Ya. Bade wudu ari pakai kadang sieun nama faang muriangna. Berarti mah kakarek urang. Ente aya anu negeskeun bahwa ieu muriang kitu teh bakal parah, eta karek prasangka urang. Masalah wudu we. Paksakeun eta mah. Itu. Namun aya anu nganyaritakeun, wah muriang ieu mah bakal anu eta ahlina misalkan, nah, orang percaya turut ka dieu. Gitu. Ngan lamun teh mah sesuai pengalaman ayana urang pernah tieulah kieu misalkan. Urang muriang kieu sama dia tieulah. Tieulah ge mun muriang kieu teh jadi parah gering teh jadi ya teh naon tayamum bae gitu. Sahabat saya pengalaman, berguruna tina pengalaman. Gitu. Lamun can naon mah gitu urang masihkan hanya pikiran urang, kasihan urang eta mah nya wudu we. Jadi lamun teh sieun awak ruksak, lamun kacayan teh maka tayamum. Idza kana bihinan di mana-mana bukti ada tetap kata jalma naon maradun gering gairu mahubin anu tetap dipikasieun gitu sin maot anu tadi. Illa anahu angin sanyanya na itu jalma ya petasen jalma istimali tina makena kana cai aya siru kana yen jadi gering anu tadi teh anu jadi kambuk gitu gering teh jadi parna kita gering teh gitu made nu bieu dicaritakeun sampai pengalaman teh naon tayamum hiji teh asani wallahu a'lam.